anak
Rijal deui anu sayang nah cinta nabet hilang kapakan duka teuing ka mana salira ayeuna di mana abdi leungiteun salira ayeuna di mana ku teu sangka salina midua cinta Rijal deui anu bageut itulah layangan nu tegat kabakan di langit lengeleng ngobung nguleang asin munggarang nah hati kabakan diri ngalayang kaya pamunkaan nah asih namun sirna dedena lompat kemana nah cinta nabet hilang kapakan duka teuing ka mana salira ayeuna di mana abdi leungiteun salira ayeuna di mana ku teu sangka salira midua cinta kalinga suka tanya teler ujang deui anu bagur hobiana udah sekarang ujang deui tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu iya ya ujang deui anu bagur hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia walaupun uang tidak punya biar usaha yang penting teler orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dibilangnya paling asik teler walau uang tak punya yang penting baginya sama-sama mereka dapat merasakan teler-teler boleh saja asal jangan keterlaluan kalau teler hati-hati bisa kemasukan setan paling asik katanya teler hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu iya ya hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia walaupun uang tidak punya biar usaha yang